pang goblok na jelema, pang tolol na jelema, pang bohon na jelema. Jelema leungit umur teh ceurik, tapi lamun leungit dunia ceurik bohon. Kan urang kabehan. Ayo coba. Umur sabaraha sia 60, pernah sia ceurik bahwa umur sia beak? Henteu. Umur sia sabaraha kuari 50, pernah sia teh leungit umur ceurik? Henteu. Eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah ceurik? Henteu. Ai kamari ceurik leungit sapeda, leungit motor, deuleu sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok. Urang lamun bisnis di jalan ku batur ceurik tapi penting teu tahajud teh ceurik. Eta kan penting tadi teh moal kapan ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah. Eta teh bakal dibuka ke di akhirat. Film eta teh dimimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan, mana nu aya jaipongan, mana nu jogedan, mana nu orkesan, mana lolobana urang mah joget mah lulu. Pernah ditobatan, pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah. Tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceurik. Cukup cek Tuhan Si Abdul Qadir jang barometer bahwa urang jauh ke Allah cukup eta. Cukup cek Abu Hasan As-Sazili tah kos kitu bae ge cukup jauhna urang ka Allah. Cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae ge bahwa urang jauh ka Allah. Cukup geus. Geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nusin ka Allah mah ulama ahli bahasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu. Ieu mah deuk nyaritakeun rahasia di jero rahasia. Rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Can kanyawan geus gede gue. Haramat. Naon wallahu a'lam. Jadi ilmu makrifat. Urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayang. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina ta'rif jeung dalil. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih, ilmu syariat. Urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir, mustalahat tafsir. Nu patali jeung makna-makna kalamullah. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam, nyaritakeun wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz di Allah, nyaritakeun wajib di Kangjeng, mustahil di Kangjeng, jaiz di Kangjeng. Urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah. Lain ilmu partai. Mantak di ditu tadi saral ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bi maziyatil fadli atharahum wa asfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul mursalin wa urafa'uhum. Jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas wa ibadillah. Nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama. Mun para khawas agama tetenggeran. Boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah. Sejarah ada orang mana ieu kuburan, mana ieu kuburan. Mantap kudu eta tetenggeran santri, kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri.
bupati kudu make tetenger kenong gitu tetenger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali aya tetenggeran mual kalir alladzina tabahum ila ma'ali bidiri tetengger agama pokokna kajian kok bage mual kalir dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun diaromongkeun dicaci dimaki atuh terus bae sebab jemana tetengger tajongan gara tetenggal kuburan sia najongan aing sakeda teh moal bisa zarah sia tetengger wahadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka allazina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun emang ku Allah janang Allah didielmel ku Allah diurus ku Allah dikallahkeun ku Allah mantek nyana mah lamun salat balik deui ka syariat teu geunah geus biasa di dinya ngeunaheun amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat maing mah sebenarnya Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu kemana nu ngeunah teh kemana balik deui ka syariat mah jadi bae ngan teu ngeunah kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus ibatan 1000 karamah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang ieu salat zuhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan can boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha kumaziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah diselir ku Allah jadilah warasatul anbiya jadilah khulafa'u jadilah sadatul mursalin jadilah ngurafa'u nah ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tipena beda-beda wali-wali Allah nah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atun wa ta'kidun kama taqaddama innama tiada taukid aya lian pasti yakin salarian ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasieun ka Allah jadi berarti nu boga kasieun ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulama tama ulamna ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama jagening ulama di urang aya teu sieun ka Allah buktina proposal jalan terus buktina jangan bohong jalan terus di dunia jalan terus lain ulama aja ulama masieun ka Allah ana sieun ka Allah sieun karena bebendu Allah ana sieun bebendu ka Allah hati-hati waro ngaranna di urang loba ulama teu sieun ka Allah lain ulama eta ulama ahli makrifat wali Allah jadi nu sieun ka Allah kecuali ulama salian ulama moal sieun ka Allah cenah camat sieun ka Allah bohong cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng
ugu kiai modern gitu sieun ka Allah yo cukup modern mau kiai salap ge sarua kiai salap ge sieun ka Allah komo sia atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho ieu mah nu sieun geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah bolon kabeh besi pajar wilah urang mah tolol goblok bolon atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana teu nyaho urang ge teu nyaho nusian ka Allah ban sok cerik bae kabar ya kiai cerik bae kunaon cerik bae proposal teh datang eta cerik cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daye nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali pang goblok-goblokna jelema sarua ya para wali mah mun kukula disimpulkeun bae mah begitu ditinggalian dina kitabna akur disundakeun ya dengekeun ku dengkul sia isi baca ka dengekeun make curiga dengkul bae lah pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik dohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia cerik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha ku ari 50 pernah sia teh leungit umur cerik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah cerik henteu ai kamari cerik leungit sapeda leungit motor deuleu sapeda jeung motor HP leungit cerik kiai deui goblok kiai leungit HP cerik kadukun deui kiai mana mau dibajakeun ku aing ja Habib ge ceurik nah urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jantung ja heueuh nya tuh sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir sundakeun bahasa Imam Ghazali sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sundakeun para wali-wali Allah cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik urang aya nu teh ceurik hiji doang kunaon pamajikan paeh teh ceurik tuh kan emang belon sarua leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik ka eta teh termasuk min jumlah lain wali Allah aduh jadi wali berat urang mah dunia tuh leungit ceurik urang boro-boro leungit sepeda leungit motor leungit mobil leungit HP boro-boro ieu mah ya Haji Pudoli ya Ki Pudoli ceramah teh dibere amplop ceurik Haji Pendi mamaca teh dibere berkat ceurik nya ceurik sedih henteu kunaon anak 12 incu 12 kunaon make ceurik boro tolol teh coba eta teh goblok eta kos kitu eta cak abicak cak aji pendlok kiai ge osok terus sia mah ka aing bae sih dasarna sia emang ekstrim urang fokus kana itu tah motif cerik jeung hade motif cerik pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia urang teu meunang cerik cukup cek Tuan Syekh Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan Asy-Syadzili tah kos kitu bae ge cukup jauhna urang ke Allah cukup cek Imam Qushairi urang teh kos kitu bae ge bahwa urang jauh ke Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusian ke Allah mah ulama ahli ma'rifat aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kunaon ngaji eta jatuh aing bae sorangan geus cenah aing moal ngaji los kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tagal buah tuh malipit burung ieu supaya jauh rahasia hate kajahoan geura ge urang ngaji mau izo ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala ketika orangnya wajah ya aing goreng can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang ka batur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai ka batur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok gitu aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik nyolateun bae nyolateun tah panca Kangjeng Nabi lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud masyaallah ganjaranna pohara lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna bolehna pohara kan aju urang teu nyalateun teh ceurik leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceurik tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere shalawat ceurik goblok Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sareng kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang hampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang Masya Allah berarti kan orang imam lahir keur carita nana jauh keneh berarti orang ke Allah jang sadar oh jahil Masya Allah Masya Allah tuh orang lamun bisnis di jalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik sanajan aya penting hareup nu tadi maka kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang cing Allah sebab disieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teka aku mah ku bupati laporkeun atuh jaing ge umatna daftarkeun atuh coba ki Pudoli ka ditu Habib Rozak coba jajanan nu sukuntang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya nak teh kudu daftar ka Allah bae ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji kita sieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren kita sieun ka Allah moal bisa bae kajian kumaha moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kirang nu masantren ge kita sieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi asam up menjadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat teh mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teh bagus lain terus sia sok salah bae goblok ini berarti cenah ieu salah bae lain ieu mah deuk ka jero nyulusut
Jadi aing hese ngomong ke nana ieu mah sebab siapa TK di Pagahan universitas. Jadi hese ieu. Ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna, buka baju. Ah, tuh sia maju seri bae pan. Abeh nonggerak kitu kabeh. Nah, ngan di orang lalaunan tabaruk bae. Sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna. Jenteing lah kana kukumagan nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ja Allah membabarieun deuk mere maka urang bari urang set diberesieun ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan eueuh nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama. Ja Quran teh Quran teh kalamullah. Berarti salian ulama moal aya ka sieu. Kitu wae sase. Ulah sase. Masyaallah haju kieu deui nu Inggris namanya jeung nu resep. Inggris tapi resep. Kangjeng Nabi yab'atsullahu al-khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat. Imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad bahas ngaranna udang ti kubur giring ke masyar summa yumayyizul ulama'a tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman payakulullahu ta'ala Cekus ya Allah ya masyarul ulama golongan ulama misah ulang hiji jeung hansip ulang hiji jeung Wandra jeung calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah misah tarik ku jaki kudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya. Habis berojak katari ku jaki. Aduh. Summa yumayyizul ulama Allah misahkeun ulama. Cak Allah ya masyarul ulama. Hei golongan ulama. Dengikeun ku anjeun. Pisah, dipisahkeun. Ieu kafir, ieu musyrik, ieu munafik. Ieu golongan maksiat, ieu PNS, guru, wabeh, boga bendera masing-masing. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Digiring. Siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara. Zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera. Make bendera-bendera. Bendera ka hiji, bendera kedua, bendera katilu, bendera kaopat. Nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha ieu? Zaid bin Harithah. Pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman, Zaid bin Harithah. Masya Allah. Dibere mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi. Aya naon Gusti Rasul? Ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke surga di bawah bendera anjeun. Hampura Gusti izin, ulah izin, mandat ti kaula. Wow, buka ku Zaid bin Al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah. Kecuali ulama Golkar aya di dieu. Atuh janana. Aduh sedih. Aduh sial cek ulama Golkar. Atuh emang siapa sial? Nah, belajar beneran beneran. Maksudnya emang benar gitu. Aduh, ya Allah. Cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Kadenge ku kapehan kejaga di akhirat. Firman Allah ieu. Saenyana kaula teu nendengkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun. Tenitipkan ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah
anjeun jadi titipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi. Teu semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun. Masyaallah. Wa lam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendangkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud deuk jiksa. Teu semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa. Berarti deuk disalamatkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalamatkeun. Sebab jelema anu endeup disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun. Geus kuari ma intaliqu ilal jannati. Ha, segera berangkat ke surga. Wa qad ghafartu lakum. Kaula geus ngahampura ka manehna kabeh. Berangkat surga di bawah bendera, di bawah panji Zaid bin Harithah. Siqal ladzina taqaw ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. Hai Habib Razak, masuk. Masya Allah. Begitu datang kadinya, lihat dulu suratnya. Wah, ini sering ke pendopo, minggir. Aduh, Habib Razak terjadi di surga. Cek malaikat Ridwan, cari jaki sono lu. Aduh. Cak Habib Razak, saya udah tobat, katanya uangnya juga nggak dimakan, cuma dibagiin ke ayam doang. Ayamnya dijual. Wah, begitu teliti bener, uangnya nggak dimakan. Oh, digerokin Razak sini lu. Sini, masuk dah surga, masuk. Tuh, tapi belakangan ya. Aduh, ya Allah. Ya orang bari lalagan ke beneran kan. Udah pacar lalagan. Ya Allah, Masya Allah. Orang inggis tepan kelamun orang kita ke surga, makanya diteliti heula pan. Boro-boro di akhirat atuh, orang di Mekah wae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah. Diteliti heula pisah besi garong, besi penjahat, besi bajingan. Lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan. Mentak diteliti di berbagai bandara. Kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju. Lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ari ibadah kumaha lamun ikut campur nu sejen. Urusan keuntungan malah teu sapira keuntungan tetapi ieu neko-nekona. Mun Irak milu, Iran milu, Turki milu, sanu nyaopan nyana mancan jelas. Indonesia misalnya milu, orang tetap tersetuju kula paling tersetuju. Geus bae, Raja Salman, geus bae, ente bae geus lah. Ulah dipilukeun nu sejen. Sabab naon? Man urang teh tentrem pengurusan penyusupan. Soal kitu rapihna ge baheula senjata rarasup. Komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana. Habib Razak penjahat masuk. Coba mau pepeltokan panjana ka ditu. Cilaka urang. Jadi tetentrem, geus Arab bae geus urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya. Atuh tah mah urusan nyana atuh mun teu semata-mata Allah neuneun Baitullah di dinya lamun lain jang keuntungan nyana keun bae atuh ieu beuki mah. Tinggal gitu tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun. Tapi lamun ilu negara-negara lain orang kan khawatir aya naon kitu ngaranna penelitianana urang Irak ku Irak, urang Iran ku Iran, Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung urang ulah tetep bae urangna urang Arab bae ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di situ dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teu akur atuh komo deuk ka surga Razak teliti berapa tahun lu hidup cakap bro gue juga kagak tahu coba teliti kawin berapa kali kawin teliti heula. Masya Allah karim ya masyarakat ulama ini lama ba ilmi ngunahin indah nikmat
tapi khawatir besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nu sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.